Sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. Saha tuh pangeran kaula Nu ngajadikeun dewa, nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina. Saha? Allah jenenganana. Jenenganana Allah. Anu jenengan ku Allah teh saha? Laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Properti Dina dat oge aya 3, dat mutlak, dat muqayyad, dat katarosi. Asmana Allah, af'alna kun payakun, sifatna Rahman Rahim. Ta Rahman Rahimna ieu. Welas asihna. Anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus. Hartina Robuna teh pangurus. Sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah, eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna. Alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu. Duh, kumaha wa? Sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Dulu kadenan, Pak. Wallah. Anu mamalana teh jadi ubudunya. Gitu. Eta Jadi budak ka dunya. Dudunya teuing. deng-deng kana dunya. Condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy Ulah nya akhirat ngan napas beak bete. Ulah dipotong-potong. Bapak urang kan Bapak akhir Bapak Gubernur. Bapak urang nu bagur teh. Da urang di dunya mah ngan ukur samet ngimpi jang. Ukur bayang-bayang di dunya mah. Mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu. Ulah ka bawah. Ta ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset kudunya jang bakal diperbudak kudunya. Wallah. Dipake babu kudunya teh. Petak hirup ulah kakonengan teuing. Malah pangandikana Gusti nu kagungan urang Itu cenah bos. nalika ngobrol jeung dunya. Oh dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran. Ih, puguh Bisa. Bukan bisa ngomong dunya teh. Hei dunya. Dawuhan pangeran teh. Hei dunya. Gerak perbudak ku maneh. Gerak perbudak ku maneh. Eta manusia-manusia, eta manusia-manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Wah, eta merukun marukuma. Laras Pak. Jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Gitu merukan teh. Oh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus. Nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukan dewasa teh di dieu. Oh kadewasaan. Ulah bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh. Tah. Eta. Ulah ilu we budak. Dar geus kolot teh bakal dianting geuningan asal teh marana rencangan urang. Jadi si horeng dunya mah saliwat. Lir caina daun talis atuh saliwat. Da urang teh asa teh ti akhirat ya. Bohong jelema ngaku urang Kuningan, urang Cirebon, urang Bandung, Urang pasawahan. padahal kitu teh saasa jeung sabaka. Penghuni asli nama akhirat gini. Dulu
tapi nah sok kada-kada keungnya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh muringkak reresanmu sabab naon teh berat kadunya teh deng-deng ting kadunya lamun urang berat ka akhirat tah salah deui da kudu atuh serba salah hirup teh oh jadi ulah tingkah akhirat ulah saimbang dah balan imbangkeun balan oh kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh udun gitu jadi loba pangabutuh di dunia teh jang si lain salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patali keur kapentingan negara jeung bangsa sok cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna cenah ropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea kitu eta jadi jawab ku leungeun ti ayeuna cenah ngomong ulah sina ka manakana cuma engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun loba kahadean geus sok itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh na eta teh jawaban saha da jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang nya dola we oh main layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok sok sia ulah baeud wae ka nya itu pagadagan teh baketut aya kahayang teh sok ngomong awas anu bingung bade amek kayang teh sok lanyungcung wae kayaknya sok curahkeun mana halis lagi nyingsat maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa yang usap beungeut jang istighfar ulah labora alingna eueuh yang ngasup ka sawah istighfar jang na kuring boga dosa naon maling gedah henteu ka pabrik kok kitu meunah di negara dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra gitu mana bener mana bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna Jablay di Caangan bangsat di Caangan tukang keroki di Caangan nu iman di Caangan aya panon poe Arab atau beri cacak panon poe komo nu kagunganana nah ai mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana wallah eta aya wae sistem pemilu loba kasieun loba karempang nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan ulah nu sieunan teh kitu sieun ku jurig lain ku pocong sieun ku pocong lain sieun naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu anggeus gedongna sieun teu boga mobil mewah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara la elah kumaha lamun anu newak sia teh meupeng lineuk aing tewak sok panena ya loba laborati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk lamun aing diduruk loba keneh kai nyieun deui aing bener tapi aya di Linggar Jati aya kasieun mana teh loba bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga eueuh jang aditu ulah labora kang mun nya kitu deuleuh dewek moal bisa nyarek piraku dewek kudu gelut jeung si lain ulah euy heup teu naon tapi urang teh ngabogaan kode etik jang kudu boga etika urang mah birokrasi kudu nyalur kan kudu bener boga budaya eta urang teh
martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna silain KRT heula KRW heula ajen teh jang. Oh nya murokan teh sarua pemerintah tage warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Dah. Tuh, dina Quran teh jang. Kudu nete Ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. Bener. Kudu titih kudu nete teraje. Oh, nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Marapah gedang. Ngan lamun dunungan tengidinan ulah silaing wayahna. Sabab naon? Sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus bentrok pamimpin jeung rakyat. Teu lucu lamun silaing bentrok. Mau picontoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Eta ge saya idin teh kalau teh mah. Wayahna milua najis. Sieun Ceuk itu teh meureun sia, tina meureun cepot nu nitahna. Tah dengekeun. Moal teh disang. Bayangkeun ku silaing. Moal teh disangor akang atuh. Eling si teh dola. Udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate. Urang saya aya di. Oh salah kitu teh teh. Leutik sing aya gunana keur balarea. Leutik buri nu kitu teh. Tingali. Bener sok we Kang kita lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Ya, Janda-janda muda, mari dong. Siapa mah janda. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu butuhkan perlindungan. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Adinya wae siapa mah. Siapa mah da kitu wae. Geus dikawin mah karena budakna mah disiksa nya. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Heun ulah mamawa dewek dolah palalaur. Milu. Perlu saksi. Sete. Batur ngobrol. Cilakaeun lalawara ceuing. Menghari bangkeun. Gablek naon sete gablek naon sete. STNK. Mumpung aya nu wani tong dicarek. Antur we kayak beungeus buleut nek batur ngobrol. Kadulungan heula bade ayeuna jig ini jang. Sok Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, Kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratuwa ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggede nak mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Bener teh teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti inung. Doana ti aka oge. Sedih aing gitu-gitu ku sia. Paingan curucut cepat mana mah. Permios Pak Jig ini jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Ai geus wawartos onaman mo. Kawas kasasama we ka aing si goblok. Pake ngajemel sekarang. Ini tak ini teh. Pak. Aduh. Tong ngenyot jang, tong ngenyot. Tengahnya. Ayang pas aja emak beren katanyaan ku indung. Air rasa teh kasih eutik. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teu dituturkeun melang geus sok euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon pan. Aduh. Wah. Waski. Kita bener. Hop. Us. Ayo abdi nyari teu Pak. Ngeus ini. Aya pake jeung nanyakeun ka kolot. Anak-anakan.
Semaka pihatur anom nuhun dolar semaka pihatur nuhun bot cager ibar bulan Oh, syukuran. usum naon di Tumaritis Sumawi abdi teh agan gagal panen di Tumaritis deh Waktu kuberit. gagal panen nuhun 2 hektar teu kaala bulan kuberit sanes kagaringan sanes banjir sanes naon dialah we kun boganya abdi mangalamun Kudu boga ada. Dan kemalak tinggal di dunungan baut eta deh heureuyan atuh lain di Banyolan itu. Sing ningali sikon ai rek heureuy Kudu keur guligah jelema teh. eta mah teh dununganna we pejabatna teh nyaho seni Teh apa? sanepi ka sawarga teu acan agan tebih keneh wayahna ulah dituluykeun ulah dolar maksudna ya cek aing oge harita dina riungan di karaton aya saha sun Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa sahanunya tujuan mana ini ka sawarga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira maneh apal teh Uwa Batara teh tugas Mahatunggal pikeun garengseukeun pacogregan sumuhun tah asa dilengkahan Uwa Batara sedengkeun di mana aya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kuring jeung Uwa Batara tapi kumaneh teu ditolih Teu dihargaan. artina teu dihargaan ayeuna teh Pandawa dibenuan ku Uwa Batara ku Uwa Baladewa Wah, kang dosaku. bakadamang Uwa Baladewa bakadamang Uwa Batara seug upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa oh gitu ya Eta persoalan. gan ulah disakompet daunkeun abdi ge salaresna mah teu satuju ka Tumaritis teh sieun aya urang Kurawa milarian di Sidawala tah naik ke naik bisa jadi mawi kulan ku abdi ge carek Sidawala teh oh jadi maneh teu satuju Sidawala ka sawarga henteu agan Ya, henteu agan bisi pajakeun ti teh ku abdi sing jeger abdi sumana ge supaya lagi daek. sok abdi sumpah Daek gonok ya kan. sing burutan tilu kacamatan dan wayahna doa panuhune gan tos pameng abdi teh teh kagok borontok ka palang belang Geus kagok kaleng. ulah Geus kagok kaleng ka. teu berarti carek ya teh neutreug lanceuk deuleu lanceuk Lanceuk jeung bapak tong ibu. boro lanceuk kuring dunungan ku kuring teh digugu nyaan sia Teuing sia eta mah. Negreg. neutreug teh teh nu kitu teh noyod geus beuheung bagong teh nu kitu teh Oh, nyata kitu. teh nyaho aing boga penyakit jantung Teh kaprewas manehna mah. teu kapreuwas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur oh wayahna balik deui doa moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Bendung hoyong dugi ka Jucungna abdi manggan ulah bakal nimbulkeun papaseaan lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh sanaos sakumaha beratna tindakan moal beunang disingsieunan abdi aduh astagfirullah Wing. Eta teh sia kan. teh nangtang ka dunungan sia teh aing teh kumaha teh dunungan anu sakitu bageurna sia makari teh lebaran Atuh bakal lapur manehna teh. THR teh lapur atuh. makanya sia teh pasti moal dibere THB THR. moal tiasa dihalangan agan abdi Gatotkaca salaku naon di negara Sur keamanan keamanannya demi ngamankeun Pandawa Getring jeung Uwa Batara Gatotkaca bakal turun tangan ngarti abdi mau ulah dicacanakan abdi cicing serius
udah jadi aing ka sentor jantung teh kupah sia teh nuntun munding nuntun Raja Wisuna teh kelakon kitu teh nyen pucuk tigirang teh wayahna dua dik beunang dicari ka bawa sabab Gatot Kaca salaku keamanan teu ridho ninggal ulah Batara ulah Baladewa getreng jeung sepuh-sepuh Pandawa ngarti ai kahartos mah kahartos mungku abdi moal digugu sah-sah oge aduh aya eta manehna teh jadi tetep di kasawarga samohon kulan kurang ajar sia ditindak ku Gatot Kaca sae bade ngayakeun tindakan naon bae oge nangtang sakadunungan seolah-olah nangtang teh wah sarojing mengkak rezeki teh jadi leuh sedangkeun anu bakal kapang-kakak teh lain anu kursi lain dewek si gareng emak bapak apa sabaraha nu korban teh sagara papa ngabutuh cumponan kudunungan teh mau dicumponan proposal oge di mau di eta mau digugu mau di ACC paling di deum dikeluarkeun anak di mana akan geus main sakali deui Gatot Kaca mun anjeun teu ngagugu dina harti Gatot Kaca bakal ngayakeun tindakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga bener tega lara tega pati tega kurang ajar luas yang ngising pasti akan eta geus malotot tunungan lah heuna dawala sing inget euy sing yang ka dewek euy tuh baru-baru prototan ka dewek ku ge urang dewek geus ngeleper ke jantung pasti Gusti baeudan aing mah tong boro dipolototan kudunungan mah di baeudan saeutik samarampa urang mah mun asa teh geblek naon-naon hirupnya ngomong oge beurang ayeuna moal tiasa bener maneh mau bisa samohon Gatot Kaca teh lurah Tamtawanagara samohon abdi keterang apa nangtang sia ka panglima sanes nangtang abdi mah mau ngagogo we nyaho tampiling Gatot Kaca naon eta agan ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kapalamatan dan Tawisesa sabta pangrungu bajigiring tapak nenggala anjir teh dikeluarkeun maganing mejres ya pejet geus ngaluarkeun eta mah dawala cing eling euy istighfar nya penyon si awak teh tinggalikeun aya rusak sekali mah teu lumpuh mah teh ai rumaos mah agan kagungan eta mangga we tibankeun ka abdi bener mun tega lara tega pati tega kurang ajar leles anjir aduh aya di kumaha teh ku teh eta bieu kadengena anjir jarum puyuh paingan si dawala omonganna oh paingan wani rek sawarga disebut leuleus jurali teh deuleu jurali teh muyuh kan oh kan si lugaya kan bujeng hingga pisan nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bon amuing kang tuang heula tuh atuh ya sate alah di kumaha sia teh lah eta bieu heuh teh disebut leuleus nya sia satiluh metu nu ilmu nu ti aing teh teh didenget teuing nyagan si dawala teh kitu salarasna mah aya leuwihna sia aya leuwihna di lemur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ya ku pamajikanana wake di amuk dan nu handap dan nu leuleusna si eta naon ieu anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujana duka naon da abdi mah da terang abdi oge deui
kaget. Gajo aya nu nyeret cek abdi teh kitu we. Wah kasurupan sih waranya. Oh, aya hodaman awakna teh. Moal kitu kugusan ulun. Wah, ketika daya luhur. Luluhur Sumedang. Nya. Wah, kasupan Cut Nadin gitu. Atau yang gelung meureun. Bisa jadi mau. Lah. Ini jagerkeun deui teh teh kadunungan teh. Ulah begatkeun ti koro aing teh. Cing cagerkeun da ulah. Lah, Cagerkeun. teu tiasa. Doh, Teu bisa naon-naon abdi mah. Ya si anu nyuruh teh yang Jaya Perkosa mah sih. oh, bisa jadi teh. Atau yang terong pewot. Pegaya, bola terang peot. Lewatan sekar. Cing tulungan kalau hayang cager. Palai Damang, Iya. anu kagungan Damang saha? Cek. Pangeran. Saha pangeran teh? Nya percaya kaula teh. Ka para juata marasangat juata para lemanten bayar-bayar. Tah etan jadi salah mah. Salah kaprah teh eta. Sing sok penta ka dewa. Nun para dewa. Kaula minta cager para dewa. Aya karasana. Untuk gening. Dasar. Ampun. Salah kaprah hatinya. Aisyah sok ganggu komandegan batur. Kuring nanyakeun kita disamat dewa nu sok disemah. Cek. Lain kaganggu pemandegan kuring mah. Cek. Gan Iya. dupi dewa aya inung bapaan, Aya. Batara Guru, Bapana. ai bapana Batara Guru, Ya pasti aya inungan aya bapaan aya ngaranna makhluk mah. nah itu disemah. Dah. Sabab di atas langit aya satelit. Cicing aya lah di luhur langit aya langit. Aya langit. Di luhur langit aya lalai. Lalai mah diparahan ya tuh. Kayak gitu. Atau di luhur langit aya Korea. Korea. Oh di langit di mah aing aya Korea ketilu di rombongan. Korea Selatan pan. Korea. Korea. Dewa sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. Wah, aya. Eta oke. Saha tuh pangeran kaula? Nu ngajadikeun dewa, nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina. Saha? Allah jenenganana. Jenenganana Allah. Anu jenengan ku Allah teh saha? Laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Properti Dina dat oge aya tilu, dat mutlak, dat mukoyat, dat katarosi. Wah, liur aing bawa kanya mantong bawa kanya liur aing teh. Bapane dia. Iya. Allah jenenganana. Datna nyata laisa kamislihi sayun. Asmana Allah, af'alna kun payakun, sifatna Rahman Rahim. Ta Rahman Rahimna ieu. Welas asihna. Anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus. Hartina Robuna. Robuna teh pangurus. Sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah, eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna. Kuring teu hayang boga pamimpin, boga pejabat agamana eueuh dina hatena. Nol dina hatena naon sabab? Engkena bakal nines ka rakyat, bakal tega ngahalalkeun ka suku pacaran. Buktina bieu rakyat sorangan ku hanya diancam. Keur kapentingan saha anjeun? Jadi lurah tamtama teh.
kepentingan negara jeung bangsa. Aing bangsa mana? Bangsa Marta. Narek di Paehan, narek di Tenggelan. Aduh, Karena republikan geura sok. Republik. Re kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oh, yang lain dari rakyat oleh rakyat ke marahnya anak-anak baru tikuk nih. Oh, mata garanut oge. Oh, palu citra. Oh, rekeningna garanut teh. Rekeningna palu citra rekening kentung. Pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neangan Allah. Oh kitu. Iya. Ulah jauh tina wujud, ulah anggang tina awak. Mun ngaji ulah keluar tina dirina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Walah eta Nun Allah, kaula minta cager. Tong cacarawokan da teu budeg. alo Ti mimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan raqib jeung aktif. dah Utekeun hate kana jalan anu hade. Sok tobat. Rumasakeun heula dosa. sumuhun Pinuh urang teh ku dosa. obolokot Boh nu inget, boh nu poho, rumasakeun heula. Nya moal cager atuh sanajan dina hate, sanajan dina ngomong anu tarik, ari hate kotor keneh mah. sumuhun Qad aflaha man tajakaha. Hak didinya domirna kana hate, bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena. ngabersihkeun mana Tuh, da teu kukuringnya. Iya. kusorangan geuning teteh Percaten Iya. saha diri anjeun teh. cing anu sabenerna Eta mah pangkat mah populasan, Cak. saliwat teman Saya teh dunungan. Mun eueuh tilam, eueuh keur aing. reket Cuma ke tilam kumaha saya teh kudu make tilam da teh dunungan urang. Teu. Margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua. Teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima, teu aya Sidawala teu RT acan. Sarua di hadapan anjeunna. Buktikeun tong, buktikeun. Ngadahar uyah anjeun. Seluruh tamtama kumaha? Asin. Sarua jeung kuring asin. dawa bedana istilah tadi Lamun agan nuang gula, Amis. sarua jeung kuring. Itu kepikiran dari kau. oh mau jauh kena kang Nyoon sia geus karinya doa ilham santrena sia teh. nanti ketinggali Puasa tara sia teh tara ketempo. Malah geuningan jeung aing masa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih. bari nyumput di goa Saha teh nu awas teh? Hah? Narek diaku ku anjeun. Iya. Apa riwayatna? Kumaha? Dina nalika Adam keur ngajepepeng. Adam teh cicing. cing nama apa Oh, Adam tukang cukur ya. Lain. Eta mah Adom atuh. Adom sutisna Dina nalika Adam keur ngajepepeng, nu ngajepepeng naon? Naon? Wujud. Keur ngajepepeng. Para malaikat di piwarang sujud. Iya. Hei malaikat, sujud tak ka Adam. Berak. Malaikat teh sararujud ka Adam. Iya. Aya hiji nu teu sujud. Oh, setan, iblis, lain. Ya, malaikat. Pan kuring teh nyarita teh kitu, hei para malaikat, berarti malaikat sarujud. Aya hiji malaikat nu teu sujud. Kulantaran eta hiji malaikat teu sujud, nya meunang tegoran ablasa, bedegong. Oh, jadi iblis teh bedegong artinya teh. Tabarangna eta mana ulah mitos.
darah mikiran ka baheula. Iya. Lamun mikiran ka baheula aya Adam diciptakeunana ku Allah manusia, marmot atawa jin. Ya manusia. Benar? Iya. Yakin? Yakin. Ari anjeun marmot manusia. Manusia. Enggak saya ka anjeun. Eta wujud anjeun teh aya nu sarujud. Saha diantarana? Awas, denge, rasa, nu awas, ame, usik, malik. Iya. Tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun. Naon? Hawa nafsu. Deh. Esa dikadalianana. Lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun. Ieu Kang Asep Albaah. Walah. Ta urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna. Nah nuduh kanu jauh, nah nyawang kanu anggang, jeung nah sagala diaku ku anjeun. Lah eling doala. Terus istighfar kayaknya. Ulah hareup teuing doala. Aing anu sepor jantung nu doala. Nepi ka ngandeukeun Braja Musti Braja Kalpalamatan dan Tawisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh. Waduh biji asli nabi ngajungkal Dah. naon merek dipika sombong ku anjeun naon merek diaku ku anjeun geuning buktina mah rokrak. Naon udah lebih bangga. Syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakotak. Ya, eta. Kadang-kadang Dawala pangluhurna. Benar kan. Di mana ku kidalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong. Teu kaya. Ceuk urang Jawa mah manusia ora anak kagablek. Eueuh kaboga, eueuh kaboga. Goblok mun dicampur aduk kitu basa. Ya artinya eueuh kaboga bekannya. Manusia itu ora tidak punya apa-apa. Ora anak kagablek. Luar biasa Dawala. Hah? Luar biasa. Dek ilmu naon ka anjeunna? Jeung naon nu rek di aku? Iya. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Atuh kumaha ya kaula ye perintah ya. Jalankeun. Biasa we jalankeun. Parentah teh naon? Pikeun nyokot anjeun dideheuskeun ka Obatara. Tak geuning. Nah abot nyengcang dek nenggelan kuring. Sakitu nu butuh teh. Nah kinten-kinten kersa lamun eta digiringkeun dihaturkeun ka Obatara. Siap. Doh. Pada dihadapkeun ka saha Kang? Mun tita tadi. Heuh, pirasa Aing kitu. mah tegang meureun. Teu kapikiran tadi. Eta Gatot Kaca. Kan? Iya. Ilmu ti abdi teh si Dawala teh. Ari denget teh. Teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung. Aduh. Naon teh artina? Ting naon. Sudah tua, sudah nenek tetap disanjung. Aduh. Pakai segala. Sudah tua, tetap nyandung. Terus tunjuk teh. Ngurus tunyung, euy. Upami kersa mah wayahna atuh ayeuna dihaturanan. Siap. Kresna Baladewa anu nganti sumpingna Gatot Kaca. Gatot Kaca. Wah, jagakeun sadaya-daya. Bawa ka dita si belajar. Hey.
bawa kadisi kurang ajar kurang kisik baik. Tenang Raka Prabu, tenang. Cali kasih. Diuk jauh. Bawa kan itu si burung deh. Ya beri orang hadir. Semaka pihatur kula nuhun lah. Diuk. Geningnya teh. Diuk. Layak. Tenang Raka Prabu, tenang. Paparah heula teh. Diirik siapa ini? Gede hulu. Geus gablek naon sia teh? Udang kan. Tenang Raka Prabu, tenang. Tong diogo, tong jeung mobilnya begitu. Abong anak jelema sangsara sia. Eta teh tidak ngalamun jauh teuing. Teu boga etika. Stres ya teh nya. Bisa jadi. Modaran bae. Punten atuh kapengkeran. Ieu pula. Semaka pihatur yuk. Diupot. Ieu deui ya pamawan. Amuing. Modaran bae duanana. Gara-gara sia. Calik. Cing. Diuk ya kan. Di mana benangna itu teh? Parantos hampir bade ka kampung Medang Kamuwung, desa Medang Kamulyan. Wah, Bedi turun buah dua bulan. eta teh bisa jadi Hampir ke Indramayu. Tadinya mah cenah nyimpang heula ka Anggada. lain. Deui cenah. Nyawane omongkeun we kieu mah. Geus bae. Dawala abdi ulah. Podara teh surajar. Ke Raka Prabu tenang. Lah, ulah dibawa jadi tatuman. Geus sidik salah. Da bawa ngartieun dibawa kana hukum bagi jalma kitu mah. Wah, buta hukum. Bawa si Dawala. Tadi tahap kahiji juragan Gatot Kaca geus aing cager ayeuna ieu. Jantung. Buburatna mah. Teu teu peureureuh jantung teh ratu. Lir nu tutunggulan. Cager-cager teh datang piring. Hihihi dia putih. Dawala abdi Gusti lain selenting deui, lain beja deui. Wah, Tapi kasaksian geus ebre. yen bade waktu minta izin pikeun lumapa ka sawarga ka Pandawa. Sumuhun aya saha dinya? Katingal salirage aya sareng Gusti Prabu Baladewa. Aya ajen maneh minta izin ka kaula. Duh, eta Da salira mah sanes urang Amar tapan urang luar negara Dwarwati. Gusti Baladewa urang negara Manura. Da abdi mah da karaja abdi. Kawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat ku abdi dipapai birokrasi biasa. Da abdi mah prosedur nu diangge. Apaan maneh teh rek ieu teh ka sawarga? Sumuhun. Dewa teh mersayakeun ka kaula anu ngawasa dunya teh Kresna. Tugas mah tugas saya aktifikeun ngarengsikeun pacokeun alam dunya teh Kresna. Naon tugasna? Pikeun ngarengsikeun alam dunya. Dunya mana ieu teh?
nah iya dunya teh disebat rengsek ku ayana salira jauh kereng da seueur keneh teh negara-negara nu perang ti negara ka negara jauh kereng seueur keneh negara jeung negara perang gitu sobi kali abdi nanya ke negara mana itu nu diamankeun teh nya ya alam dunya tong boro alam dunya nu gede eta dunya anjeun geus riweuh riweuhna geuning kasinggung ku ayeuna kuring na marukana raos kitu manah kitu amankeun heula dina diri sorangan amankeun heula hate kunaon teu jadi jelema hampuraan bener tangteremkeun heula ka mana kumaha sasara baik-baik jeung abdi sam mari kita berdiskusi anjir aya kitu Kang Batara Kresna teh aduh leuwih ti advokat belgu wah gelarna babaturan lagi Adnan Buyung Nasution murukan teh Kopi Anan Ruhut Sitompul gelarna ge Batara Opik opik waduh geuning buktina anjeun geus teu aman eta dirina nah abad kasinggung ku si Dawala pinter naonana ieu teh bahaya di dieu lamun ieu negara dipimpin ku nu palinter bener sabab ari ilmu teh ngansikna dina otak mun otak kancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana sabab gede dosa teh nu pinter mah da usahana kanu bodoh da kanu pinter deui mamadaekeun barengan atuh ku iman ari iman ngancikna dina ati mun ati geus kancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngandalian hawa nafsu aya nafsu dina akal jeung elingan di mana akal elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilakana jeung loba kahayangna dah eta nah anu pinter teh kitu dah dola modal syawai jelema hampang lu mun yo iya eueuh sugan hiji nu hiji Baladewa coba itu Allah astagfirullahaladzim dola eling si dewa kapaureun ka dinya mah cing ulah kalangkungan cicing sia kabeh na memang na hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu sia dumeh raja coba itu si urang ajar dumeh kanu leutik mata pedas ya nabi-nabina teu neuleuh teuing bencak tapi lolong aja dumeh sampean harung gampung dibeakeun ku sorangan hampang leungeun barang asan hampang leungeun teteungeul barang asan jadi jelema teh biasa adat-adatan teh leuleus sia wah eta geus kitu makara leus Baladewa Gusti Batara bade leuleus ke pot ke tenang aya kasieun Kang tenang heula tenang teu bisa tenang tapi ka kitu tong pipilueun rek dileulesan ulah walantang boga ngaran eta mah ya boga ngaran aya aya atoh aya sieun aing kumaha mun aya nu cobaan aya kejadian kitu jo peceng hul teh dina hate dieu waduh bener tuah cepot Dawala abdi cagerkeun deui lanceuk kaula nasaha anu nyiksa saha cing abdi atawa saha nah memang diteungeul ku abdi bieu pan kadenge ku kaula aja nyebut leuleus abdi mah nyebut leuleus aya itu FSMR nah jujur ali itu geus cageurkeun aing kapan boga pusaka kemang sangkok pija kusuma teh
Raka Prabu Doh. waras tu makan jati-jati tu makan wala Surya Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya damang Dah, begini. nah saya mati Saas. dawala teu mati doh kana nanyakeun ka abdi Benar. mun paminaroskeun ka abdi pangna teu mati nah atuh teu matuh da jiwa anjeun teh motah sabenerna ieu lagu mengeduh Sewa daman. geus eueuhnya ayeuna mah geus eueuh harodaman ngalalencarnya Ya jimat-jimat teh. da eta atuh da hate na kalalotor Benar. hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese akibat kapenengan teuing teh Desa iman. dola lah jageurkeun euy nah saha nu ngaleuleskeun da abdi ge teu di tengah hajan teu kitu da teh maka pancing ku anjeun jauh kurunyung we kitu da sarua meureun eta-eta keneh kitu ngan anjeun mah meureun kupur Benar. naon kupur artina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana Loba poek. oh gitu Gatot Kaca laulan pasti anjeun ngalaman kieu tadinya leres pisan gua mun aya juragan Gatot Kaca mah ku abdi teu perjanten ka abdi kan teu bade nyebian alhamdulillah minasyaitonir rajim tong Ayah, bener. lumayan Lumayan. aing aya hargaan aing Ayah, ini nama masa etik gue. kan bade leuleus moal kan ieu bade sangu goreng mana Ceng badanya goreng. ya atuh urang meredih we kan damang agan wes bener Audio Kakak direct Prabu bereskeun balik by aing balik Nesa Pangli. Ayah kakak. bayar heula hutang euy Kakak Sa nikah di tempat gua nikah halik bot bade di leulesan ku abdi nikah maneh Nyingkah. pilih bade di leulesan nikah pilih bade sok buktikeun ya anda teh tega lara tega pati tega tinggalikeun isu Naon isuk teh. isuk di Brebes tinggalikeun Dek demonstrasi bakal. alah ampun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Doh, iya ge. anu jadi kasinggung teh di payunan Gatot Kaca Doh, leres. lajeng meremkeun socana Iya ge. ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan Doh, sirahna mapakan mega iya ge. socan nyorot nandingan Surya Kembar den nerahingkang ngawatek Aji Triwikrama ngawatek Aji Triwikrama watek Aji danar-danar nepi kaki itu nafsu alah dulu Dora Doh, nikah dong keblong sini jajak. hayang dijejak ya teh Muat teh mejrel. cicing anjir eta awak ai dari itu Wing.
itu sirahna dulu. Oh itu bukna kadupak angin. Ini abadna ka. Alah anjir bulu kelekna dulu itu. Wah. Ya gitu-gitu teh mah. Alah anjir. Ya naon kan? Inung sukuna sagede jublak. Wah, inung suku teh. Oh. Hayangnya hotai na sagede kumaha. Jika nama sadesa karungkupan tak kutai ieu. Sekali Sia hayangnya ho. Bongan teh nawaran ka aing. sekali modal teh serweun ka. Alah. Busiat na teh gor teh pinuh. Katanya iya aing Katinggal ngagedeanya mohon tadina aing dihanapeun tangkaka inu jarangotan heuh mohon ayeuna mah eta tangkaka inu jarangotan teh ngan ukur samet mumuncangan aing jangkungna nya ya mohon dek kumaha si ayeuna cicing Cicing dinya. apaan tadi oge asa ulah nanaon mau adina naon bisa teh hirup jelema dina naon lamun sok nanaon apaan teh naon-naon tadi oge Asa bersih. da salira anu kakenaan ku naon-naon mah teh Ya, bongan teu lupa. da hak anjeun salaku manusia teh diculkeun sidik ti dituna oge manusia mah sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah nyaahan dedehan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusiana da eta mah kurunyungna tina nafsu kikituan teh aing sakieu gedena teh sieun gede napakene dina taneuh Dina jagat napakene dina bumi hartina gede kene bumi gede kene ieu Pratala. Oh. Sedangkan ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring. tuh gini. Komo anjeun teh siti kukuna. Benar. nah naon kasieun anjeun hiji naon Sieun coplok iman, coplok takwa kanu kagungan anjeun jeung kuring. hidawala Ya, Ang. sidawala siapa mendegan jeung aing. Naon sapamandegan Eueuh kumaha? kasieun. Eueuh. Aing mah eueuh deui kasieun teh sieun teh kabagian sangu. Eta mah. Ipis kana imanda tuh. Ampun. teu sieun ku aing dirawo dicekal ku leungeun sabeula Empek bade kumaha-kumaha oge. Olah. Pasrah Nganda tetep bakal beda lain hartina teh anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabelah sing sok hayangnya ho adukeun panyungkun anjeun jeung keyakinan sih. Adakeun lah. dek nyamat dedemit sok dedemit mana samat karuhun nanti sok adukeun jeung aing nangtang anjeun lain langtang sok adukeun ku anjeun jeung kuring pikeun ngabuktikeun keyakinan alah beuki jero sia ngomong teh nangtang ka karuhun nangtang ka dedemit barakasakan genderewo apa ditunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha la ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngalewihan eta barang berai teh ti awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda Cahaya. eces jentre pertelang emang bolet nyaeta ku indra kagenep kabasana Duh. yen dina wujud dawala aya cahaya nu luar biasa wah
Balikan deui. Lulus. Loh. Oh, Naon? aing mana kita tadi lulus Lulusan saha tuh? lulus teu kabagian we itu. Ingat teh kana kejo. Karena hakaneun wae si eta mah da. Dawala abdi kulan Luar biasa. Doh. salajengna bade kumaha ayeuna pek gula rek lalajo lain si lain ilmu di mana teh Duka teuing atuh sakitu Allah. kakak sa Wah, tuturkeun wa kumaha? tuturkeun Sok sak tutur gugu si piomong. Bios atuh. mangga lulus Da Kan gitu we lulus ya. lah ini sok dola kumane sok aing nu tarikna lulus Aduh. Pot ulah heuri pot. merukana kumaha Naon ieu teh? mana atuh muni geus geus karunya. damang agan lulus Teuing sia. Eta mah. dek milu ka sawarga ai ka hardik ya memilu ai Oh, geus ada cang eta mah. Hayang ngilu ke cang. ai si lain hayang naon ka sawarga teh tingali di lemur sakola SD bararocor kuring teh hayang yeun sakola Sekolah. Hayang nyeun ieu negara teh negara agraris bener. nah tingkat kemiskinan menipang lobana sumber daya alam teh geus komplit kantun sumber daya manusia yang berkualitas Eta teh hayang nyeun sarana we sarana hayang nyeun puskesmas rawat inap karawatina. hayang make askes Aduh, ka masyarakat teh boga asuransi nu teu mampu gratis gratis. jalan-jalan ulah aya nu renjul kudu geus aralus hayang di pendidikan ongkoh segala rupana kuring terek nyeun pasantren ongkoh Hayang nyeun meja pingpong mongko. nya sakalian aing panyieunkeun naon urek ulah kaliwat urek Lah ada tepira tuh urang mah. jeung dewek teh panyieunkeun kios Ek dagang pulsa bener. oh Hayang dagang pulsa tuh bener. mudah-mudahan we Kana masih lamun hasil aing jadi hayang mio do hayang apa? hayang HP hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan Hayang kompor gas. hayang kompor gas Oh, anu ngareneng tilu. hayang apartemen Aduh, mun muruduh ka hayang Om. jeung hayang baso naon bulat seperti bola pingpong Aduh, pira baso atuh. ayo urang init ka sawarga manilok ka siap Sakitu pintonan wengi ieu mugia janten kenangan anu ngaraos dina mana.